Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu dari tiasa seserangan dari soksana sumung di comantara ngelangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayana orang neraskeun hanca dongen katunda dina dinten kemari jejerna jodoh kepaksa karya aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-16. Mudah-mudahan kana ieu acara dongeng Sunda teh singa jantenkeun pangdipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekulakna di sekulukna di sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kumaha ramang dina dinten ayeuna nun bisa nutup pemidamang mah eta bisa anu diharapkeun siang sanar manggina atuh kana nuju teu damang galinging benas tiris mudah-mudahan besing enggal-enggal damangkeun ku Allah Subhanahu wa taala supados teu nyangkolong tingana waktos mangga atuh urang dilajengkeun wae ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana. Wita ngono cangilek harita. Ting kunaon wita ngadadak kesel we kanu jadi salah etana kuno jadi lalaki nu pikahayangan jatana karaka. Bari mabukeungeun aja wita ditang cangilek terus saterus ngaleos. Lempang nagagancangan. Sedengkeun raka harita ngantep ka wita lain teu hayang ngagarawan. Sabab katingali pamajikan anu ngajanteng harita. Sedengkeun anu jadi pamajikan anak anu keur bareng jeung guruna lain harita si ibu guru anu babaturanna wita anu geus umuran kolot kurang leuwih meureun 40 tahunan meureun. Harita kerung bari nanya, "Bu Wita, kunaon Bu Wita ngahulang ya naon kitu?" Tina naon Bu? Keke asa-asain kakantu naon hilap deui puguh ge. Cek Wita harita pura-pura bari leumpang marangan eta guru. Sedengkeun panonna anu tetep we ku juru panon ngareret karaka anu keur nangtung mancuh dina tangtungan neuteub seukeut ka dirina. Sedengkeun Dani harita nu cacamuilan we ngadahar bekal ti Wita. Lain nu diaju nu teh nu diajangkeun jang raka tapi tetela kala di dahar ku Wita atarpi ku Dani. Puguh we Dani harita seubeuh dahar geuleuh harita. Heuai. Dani tos dahar teh sigap ku Danil harita. Hate raka pok ngagarenang dina batina. Aduh, Sandra pasti meren ambek jika nama pada aing jika ngobrol jeung Wita bari jeung nyakelang-kelalegeun aing. Tapi da sakabehna we hayang kahayang aing. Jeung memang Wita oge teu bisa disalahkeun beureun kulantaran aing geus ngalakukeun sesuatu jeung Wita. Jan manehna ge ngarasa wani ka aing. Make jeung wani nyakelan leungeun sagala rupa ayeuna mah biasa medetara kitu. Nya tur aing salah. Cek raka bari mereumkeun panonna nu saterusna nepakan kataragna Dani harita nu kerung. Ai maneh kunaon eta teh mah kata jujuk nepakan tarang kaos kitu. Kunaon sih? Cek Dani harita. Teu kunaon sih. Rada puaruyang puguh we. Pan urang tetes geuring atuh. Oh heueuh. Cek Dani seuring hehe. Sedengkeun Wita anu ngaleos ka kalas. Ting kunaon hatena maneh asa seueul jeung kesel nekaranan karaka. Rata-rata disasari manehna sanajan kuraka teh di naon ngaranna teh teu diangsonan kuraka tapi tetap we biasana manehanana tara boga rasa kesal jeung itu jeung ieuna.
sok malah ngaweukeun tapi ayeuna mah teuing kunaon gampang cangilek kesel nakaran ka Raka. Si Raka kunaon sih? Soal naon teh? Nah, keringet ka kabogohna gitu. Emang saha sih kabogohna? Duh. Cek Wita ngerengang-ngerengang harita. Tegung sirila baturanana nyatana Ratna datang. Wita, kamu kunaon? Cek Ratna harita beri teu. Teu kunaon? Cek Wita singkat. Teu kunaon, tapi katingalina mending ngulang-ngulang kitu terus meni bangun anu keur naon gitu kesel tetep kumaha gitu. Teu kunaon tah. Cek Wita kekewen teu kunaon harita. Tapi dina hatena mudeng hal ting kunaon Wita teh. Waktu anu geus beuki nyerelek ka beurang. Istirahat geus kalewat. Bu Sandra harita anu memang balik rada beurang. Dina waktu balik Sandra mah harita ngadon asup di kelas. Sebab memang di kelas 3 aya pelajaran tamahan anu lainna di kelas D. Sedangkan anu kelas lainna mah baralik. Sandra ngareretan kana jadi salakina anu memang teu katingali. Nah, ka mana sih? Moal kitu nya si Wita mah. Cek Sandra bari ngajanteng dina deukeut tihang. Teu musirila kalalar keluar kadingali keluar Wita. Jeung babaturanana nyatana Ratna. Sedangkan Raka teuing ka mana eueuh. Antukna Sandra harita muka HP-na. Tetela Raka anu bebeja. Yen dirina anu memang balik teh heula sabab arek beberes kosan heula nyatana di Pak Haji di naon ngaranna teh di Pasundan. Wita harita atarapi Sandra reug aing ngadenge ti Raka kawas kitu mah. Tapi ras inget deui yen di mana Pak Haji teh aya Indira. Aduh, ya Indira, jadi aya Wita. Ih, kunaon sih? Aduh, mudah-mudahan segalana sing langsar sing lancar itu jeung ieu aing lah cemburuan deh dan memang resiko aing kawin budak marame beureun kieu. Nya keur mademeureun nya salaki aing kasep ongkoh. Minta wajar mun loba awewe nu ngabi nu guna-guna manehanana. Cek Sandra anu non tengah nanti mawas diri. Bari jeung hate mah tetep we panas berenghal kesel. Lantukna Sandra ge asup ka kelas. Wita nu culang cileung di parkiran Wita nu can naik mobil ieu. Ngaran ulah tereret ka kenca ka katuhu ningali mobil anu tadi parkir di dinya eueuh. Raka kemana nya geus ini teuing beureunan. Kunaon sih teu ngadagon aing heula. Ih. Cek Wita ditadak dumadak kesel gemes nakaran ka Raka. Teuing kunaon atuh Sandra teh beuki ana teh Wita teh beuki dieu teh. Beuki kesel we ka Raka, tapi kangen ka Raka. Asal ningali Raka pikiranna teh asa geus cager we. Lamun eueuh di teteangan lamun aya mah kutiban nempo hungkul oge geus cukup. Kitu kaayaan Wita dina waktu ayeuna. Para mitra kaum dangu sadayana. Wita nuantukna harita naik kana mobilna. Sanggeus ningali mobilna Raka mah eueuh. Wita bangunan lungse nekeranan lantaran teu papanggih jeung Raka
anu harapanana gede Raka bakal ngadaguan manehanana tapi tetela teu katingali mobil-mobilna acan. Wita nu lungse naik kana mobil kuciwa hatena lantaran teu papanggih jeung Raka. Kayak kemana sih? Nah, make jeung ninggalkeun Wita segala. Cek Wita harita bari ngucapkeun Cipanon. Ting kunaon eta anehna hatena make jeung sedih sagala rupa, sedih nu taya hinggana. Hayang ceurik kagawuran pernah teu papanggih jeung Raka cikeneh. Nu antukna Wita ngahurungkeun mobilna. Geuleyeung maju lalaunan. Tegung Sirila Dani harita nu mundurkeun mobil. Ngahalangan kana jalan Wita. Did Wita harita anu ngelaksonan kana mobil anu dibawa ku Dani. Dani harita mukakeun kaca mobil. Serengeh Dani nyerengeh. Wit, mending bareng jeung Dani deh. Wita harita teu malan. Kur ngelaksonan anu ditarikeun tid cenah. Aya sabaraha menit pemberen. Matak ganengan celina. Si Wita cek Dani harita kesaleun aya sakitu mah. Nu antukna Dani harita ngajejegasna plesur hinit ninggalkeun eta pitempatan dituturkeun ku Wita anu tangtuna we beda jalan. Wita balik mawa hati anu keciwa lantaran teu papanggih jeung Raka. Sedengkeun Raka anu memang di arep-arepna tanapi nu di anco-ancona ku Wita. Raka dina waktu harita nu geus nepi ka kosanana. Raka anu beberes pamitan ka Pak Haji ngan kulantaran Pak Hajina keur di masjid jadi Raka oge encan buru-buru naon ngaranna teh ngomong ieu ngaraguan Pak Haji we berangker ngadekul harita Raka dina kokorsian deket tatamanan di deket kosanana da kosan teh kur hiji-hijina da teh di dinya teh eta oge papiliun teu dipake di kos ku Raka. Tapi da genah we Raka mah didinya teh di kelas 1 nepi kelas 3 teh jeung didinya sebenarnya mah Raka ge asal mah kan di dago ngan pada keueung we di dago teh gitu. Engke mah pas di eusian jeung Wita. Terus jeung Sandra. Barangkali ngadekul kitu kadengen ngagerowan. Raka. Raka ngareret. Gebeg. Raka harita nu terdadina embung sebenarnya mah. Kaduhung manehna teh nyumput di jero kamar. Tapi da nyumput oge saban poe sok di longok harita ku Indira tangtuna oge mali antep ku Indira ge. Seukeut Indira oge ngebet harita ka Raka ngan pada obrolan itu jeung ieu we seru jeung kawas ka Wita kitu. Raka kemana wae sih kamu teh? Cek Indira harita bari ngadeuketan balik sekolah teh asup balik ka imahna. Ngadon balipir heula ka imahna Raka. Nu keur dieu katinggal di teras. Gering ku gede imah. Cek Raka harita memang ngomongkeun gering we ka sasah oge. Kamu menit teleponan menit aktif menit naon menit salah naon teh. Memang teh di kuotaan enggak beberapa nyawa HP atuh da ngarasakeun awak oge nu asal linuna karana. Emang kamu gering naon kitu? Nya ngaran gering mah segala rupa we ngaran gering mah. Kamu ningan kakara balik. Nya kaman kakara geus 12:30 nya sarua jeung kamu kapan? Dengan heula saya ka dieu secakan deukeut oge ulin heulanya. Ih, ngeun naon? Tuh da masuk rada beurang. Cek Indira harita bari geek diuk dina pabasukuna Raka mah dina dan teh dina bangku, dina kursi. Sirna Indira mah diuk dina teras harita beli sila na karanan harita. Raka nu ngareret harita ka Indira. Mu hatena resep sebenarnya ka Indira teh. Da kasasa ge resep si Raka mah teh. Ningali Wita resep, ningali Indira resep kan pada memang teu dilayanan, tepati dilayanan. Indira harita nu sila menikot sila diuk teh. Cek Raka harita. Ngeket bae we tuh. Emang kunaon? Raka harita kambalirkeun beungeutna. Sebab Indira harita nu silana keur rok ponok make sila nya we atuh meureunnan Indonesia na katempo. Raka nu teu wani neuteub ka Indira sok sieun kejadian kadua kalina kejadian deui. Tapi da ayeuna mah mungkin sama manehna oge cicing di luar imah. Jeung lagi cuaca meni menterang panas. Emang geus makan can? Enggak sih. Tapi can laparna. Encan sih sebenarnya can dahar tapi can lapar.
Mun cenah yuk, mangkana yuk. Cek Indira mun ribut na karanan ai can nyebut kendaraan. Tegung si dia terojo harga inungna nyata si Umi keluar. Harga dengan aya Raka. Ya kumaha datang Raka? Namanya jawab gue bade ngantosan si Pak Haji. Emang kunaon kitu? Emang naon kitu kan? Cek Indira oge harita curiga. Memang si aya nu beris diobrolkeun ka Pak Haji. Nya, emang ngobrol naon sih? Indira nu maksa. Umi, Kumaha Raka? Masih kan serius na karana aya naon sih? rupi nama abi mah tiasa neraskeun ngontrak di dieu. Emang kunaon kitu kan? Cek Indira harita nu neuteub seukeut. Hatayna deg-degan karanan. Emang kunaon sih? Emang aya masalah? Henteu teh masalah nanaon. Cuman akang teh barang wih kepada larang puguge. Cenah tiap dinten diduga kepada larang. Ih, udah capek-capek tuh kan? Nya kumaha deui atuh da kahoyong papa. Nya kahoyongna bapana Raka kapan kepada larang teh. Timiti irah Raka. Nyai keur Umi menyetir naon tak imah. Ai teu betah mari kumaha salin maksudna lain teu betah beuritan aya di tah kolot teu bisa kumaha deui panan Indira beureunan. Nah kitu beureun Umi. Nya rupina mah ayeuna oge da bade mangkat ieu teh. Akang nih sok nanaon teh teu nyaris di kamari. Emang paminyarus di kamari naon bade mantuan. Ya, teu sih. Cek Indira harita nu usah neg karana hatena. Manehna can seueuh ulin, can seueuh itu jeung ieuna jeung Raka. Bari jeung Raka teh geus lineuk ka dirina. Ih, ngadon ini tinggalkeun manehanana. Atuh tangteuna we kuciwa deui wae awewe dua, kuciwa teh tah Indira kuciwa. Wita oge kuciwa, ngan pada hari Wita mah kuciwa ge pantes sabab Raka geus pernah nyicipi Wita. Sedengkeun Indira masih kena ting berora teuing. Harapanana geus puguh ka Raka. Ayeuna Rakana kudu indit ninggalkeun eta pi tempat anu tangtuna we keur Indira mah. Ngarasa hatena asa kaciwit jeung nya kuciwa bener hari Indira mah. Hara atuh nya. Nyakeun bae atuh Indira. Da geus kumaha beureunan atuh da ieu titah nu jadi kolot mah. Indira ngabetem. Lantaran hate leutikna lain ku masalah pindah atawa henteuna. Hate leutikna anu ngarep-ngarep cintana ti Raka. Ayeuna teu kasampean. Anu hartina dirina kudu kuciwa. Umi Haji harita nu neuteub seukeut ka Indira. Surti kana naon anu aya dina hate anakna. Sabab katingali paromanana ge paroman anu kuciwana karahanan. Raka bade emang di ka dieu. Cek Indira harita ngomongna meh teu kadenge. Insyaallah pami akang sehat aya waktos akang pastilah mau mepohokeun ka Umi ka Abah Haji pangintenan oge ka Indira. Margi akang di dieu tos lami atos aya 3 sasihna 3 tauna. Umi Haji sakeluarga oge kalian nyabager ka akang. Insyaallah akang pasti bakal ka dieu. Akang bade beberes ayeuna. Akang bade beberes ayeuna. Atuh urang tuang heula atuh eta Raka. Teu kedah Umi. Margi ieu bilih ieu da tos diantosan salar sama ieu teh tapi di ditu di bumi wargi diantosan ti teh. Mending ngadadak atuh da nya. Duh. Nya
Nyanda terus sareng Wita we sareng Indira we tuh beresna Kang ku Indira di bantosan. teu kedah. Tapi ya sudah naon ieu Wita Indira oge. Cek Indira harita anu nawarkeun jasa pikeun mantuan Raka harita beres. Nya atuh juga Indira beres bantuan atuh Raka karunya ieu da loba barang teh paneh nya atuh meureunnan ek teh loba kumaha da saban waktu meuli barang jadi nyamberetan loba we kuat sa mobilan mah jiga nama nya kita da mobil ieu nya Mun puguh kalasan nyanak mobil puguh ngajar itu nyanak mobil teh margi biasa masuk kana motor emang saur bapak can ada tos we can nyanak mobil ame sekaligus cenah dicanakna kitu. Nyanda sadeu Kang aya tuh urang mah beres ayeuna tanapi bade istirahat heula tanapi bade naon loba heula tanapi Henteu pada langsung we. Dapar kitu di ieu bade leuwih teuing tos diantosan. Cek Raka harita tos diantosan cenah diantosan ku pamajikanana diantosan ku mamangna ieu yang kudulurna ieu pamajikanana diantosan mah di bumina. Nyantos satumi punten pisan atuh si ama teh can dongkap dinya. Nyada ka masjid sia masuk lila ngobrol heula kadang-kadang mah geura di ditu teh bade hahaha seuri bade sila bade udud ngelepus geura tina teh. Sia mah bade sekolot mah ieu hatur kitu. Kaulinana teh di masjid di loba baturan-baturan sarua saumur meureunnan. Nya tuh atuh Indira juga tuh bantuan heula si karunya si Raka tuh. Anu antukna Raka harita asup ka jero imah. Sagala rupa dileledkeun, sagala rupa diajubkeun, ditalian di itu jeung ieuna. Baju-baju harita diasupkeun kana dus anu memang geus siap sedia dus teh. Anu urut barang pake wadah baju itu jeung ieuna jadi siap sedia teh urut dispenser, urut itu jeung ieuna we dus-dus negara itu dipake dawan Raka mah apik tara dipiceun urut telepan bisi suatu saat butuh meureun gitu maksudna. Pek teh bentar we ayeuna butuh. Indira sajeroning membantu harita bari jeung nyapukeun anu kotor-kotorna jadi supaya bisi aya nu ngontrak deui itu jeung ieuna biheung katang dikontrakeun oke Raka hungkul dikontrakeun teh. Hari-hari biasa masuk kadang-kadang sok dipake baheula masuk dipake we ku Wita jeung babaturanna mun aya kadinya teh sok didadinya gitu. Da kasebutkeun papiliun atuh lain kontrakan eta mah. Jadi sadadampar jeung imahna hungkul kitu. Raka Cek Wita harita kumaha Wita? emang Kang Raka genten bakal emot ka Indira. Tangtos Indira kan bager ka Raka. Tangtos bakal emot ka Indira. Indira itu nangtung letep seukeut di hareupeun Raka. Indira anu memang teuing kunaon hatena. Anu rasana asa hayang ngamuk hayang ngajerit bakat tingku naon ngaranna teh asa heneg gitu maksudna teh nyada karasa tah keur meujeuna bogoh keur meujeuna resep keur meujeuna itu jeung ieuna sanajan lain ka bogoh hutang tuna ayeuna ini tiba-tiba nya keur Indira mah keciwana ge bebeakan we hayang ngajerit longseran sabenerna keur Indira celak cipanan Indira di tengah celak Raka Indira kunaon Indira nangis? Raka pasti mulai mutik Indira. Indira entos lagi nangis tuh seueur jalmi anu ibu-ibu di jaralan tuh meni recet nekaranan. Indira itu nyepengan kana leungeun Raka nu deg-degan harita ningali Indira nu mencrong ka dirina. Raka Indira nyenggerak puntennya kan Indira sok banyol ka akang. Indira cek Raka nu daek teu daek menan kudu ngusapan buukna Indira anu asa dideudeuh ku Raka ngan sebruk ku harita. Indira nyuuh dina dana Raka nu lebar. Nyegeruk ceulik harita bari nangkep kana cangkeng Raka. Sanajan lain ka bogoh tapi Indira asa deukeut nangkana jeung Raka.
Raka ogan karunya ka Indira lantaran memang manehna saban poe, saban peuting, saban isuk-isuk manehna ada dibere dahar ku Indira, datang ka kadinya bari jeung rada teh sopan oge sabanera udah heueuh kudu keutea geuningan. Galacang-galacang we Indira teh manehna keur sare kemukakeun panto gitu kadang-kadang geek diuk teh sisi ranjang. Tapi da henteu ini naon. Ayeuna kudu papisah. Indira nu tangtuna ku jiwa. Lalaki nu dipika cinta anak sanajan lain kabogohna. Ayeuna kudu papisah. Ngajadikeun hatena ku jiwa, ngajadikeun dirina ayeuna asa limbung teu paraduguh. Indira ari teu tanggah kana bageun teraka. Kenapa? Cek Indira harita. Indira, ting nangis. Cek Indira harita bari cek Raka harita bari ngusap kana cipanonna dukulu dua inwengeuna. Tetepan Indira harita inten keranan pas Raka harita anu ngusap kana beungeutna. Anu ngusapan kana cipanonna. Raka anu netep seukeut ka Indira. Beuki deukeut. Raka harita anu nyium ka Indira. Sebab didinya meureuntan terakhir ke Raka. Mere kecupan terakhir we ka Indira. Supaya Indira nu tangtuna we tong ku jiwa teuing meureuntan kitu cepikeun Raka. Raka. Irati asa petepang deui. Cek Indira harita geus beres bari ngusap kana pipina kana bibirna. Insyaallah pami umur akang kepanjang, pami aya waktos sareng luang, insyaallah akang tiasa petepang deui hoyong tepang sadayana di dieu. Tapi telepon teh kenging dihapus Kang. Insyaallah telepon Raka tetep ieu. Cek Raka harita teuing dihapus teuing moal, teuing diganti teuing moal nomerna. Sob ayeuna mah Raka geus lain-lainan deui sabenerna mah. Duanana harita nu keluar asup imah lantaran memang heueuh ngakutan barang kana mobil anu geus dibukakeun we. Eta mobil teh blus aya kasur digulungkeun di talian harita. Langsung diasupkeun. Terakhir pakaian anu memang dibawa. Duanana ararasup deui harita ka jero imah. Sarengan Bu Haji harita nu ningalikeun we di luar diuk dina teras manehanana. Ningali anakna jeung Raka harita nu sibuk ka ditu ka dieu bolak-balik nepikeun beres-beresna ayeuna. Raka harita nu neuteub seukeut ka Indira harita nu ngajanteng nangtung asa hareugeun beureunan. Rek ditinggalkeun ku Raka, heueuh da dewek batur asa kaleungitan we pasti beureunan. Raka. Cek Indira harita nu ngadeuketan di ka Raka. Gabrug harita Indira nu ngagabrug di kana cangkengna Raka. Raka anu disampeurkeun harita nu teu mere kesempatan harita nanaon ka Indira. Indira harita dipepedkeun ngan henteu aya kumaha mah ngan nya kitu teh we diciuman Indira teh supaya itu jeung ieuna. Bari sautak-sautik we meureun ari leungeun mah heueuh da kitu. Ngaran-ngaran Raka atuh budak nu haus kasebutkeun budak muda keneh atuh. Sanajan geus budak muda boga pamajikan ayeuna disampeurkeun ku lauk beunteur nya atuh meureun Indira jadi sarapan we heula dirinya mah. Antukna Indira harita nu kalaluar jeung Raka. Beungeutna bari reueumna kerana lantaran heueuh geus ku Raka cikeneh beureunan. Bebeakan itu jeung ieuna samalaha geus dibere tanda we ku Raka teh meureun pelebah etana beureunan saeutik kitu. Pelebah dadana saeutik dibere tanda we ku Raka teh. Supaya kenang-kenangan keur manehanana. Umi. Ama Haji teh can ka dieu geuningan nya. Duh hapunten pisan atuh abdi teh tiasa ngantosan heula ama Haji bener. Nya atuh Raka kitu mah nya hampura pisan ti Umi bisi Umi loba omong itu jeung ieuna ka Raka. Di keluarga besar we pang-pangna meureun keur diwartosin ka Wah Haji mah beureunan. Mohon Raka. Indira. Akang pamit heula atuh nya. Kang. Cek Indira harita bari kalima. Indira harita nu neuteub manco dina teutepanana, sedengkeun indungna harita nu neuteub ka Indira. Jadi pateuteub-teuteub. Indira neuteub ka Raka nu ngaleos, indungna neuteub ka Indira anu bengong harita bari jeung murubutkeun cipanon harita. Indira. Teu kudu ceurik ieu.
Betra kau kalian kabuka Indira kapanan. Ente sih mah tapi raka tererencangan Indira. Indira ngerasa sedih we atuh mah. Cik Indira harita nyebutkeun rerencangan memang rerencangan tapi lebih ke cinta. Bari jeung cikeneh geus ngalakukeun ciuman segala rupa jeung Raka. Hartina leuwih ti babaturan berenan. Kitu cepikeun Indira. Harapan Indira netang tuna we moal bisa pudar, moal bisa lunas. Netang tuna manehanana anu pasrah cikeneh ka Raka. Dikumaha-kumaha ku Raka ngan henteu teh kitu-kitu hungkul we meureun pedo ka mun Bu Haji mah nya meureun ku Raka disikat we meureun da Raka mah da jelema sadis pada. Antukna Raka harita ngageliyeungkeun mobil. Nyawuk ini tinggalkeun eta pitempatan nuju ka daerah Kemuning. Heuleut sabaraha waktu Raka harita anu nuju ka daerah Kemuning. Anu maksudna Raka lain arek nyimpen barang-barang di eta pitempatan tapi rek dibawa ka dago ngan pernah nungguan heula pamajikanan wae di sakola nu can balik keneh wae. Sakitu Raka teh beberes sakitu lilana ya kana sajam satengahna cikeneh. Pemajikanan masih kena can beres. Kemana? Sandra gini can mulang geuningan. Cek Raka harita barurat teret. Raka? Mohon Bu. Mah, cek Raka harita disebut ibu, disebut mama. Itu atuh sarap itu lah makan heulanya. Itu dah aya dengan geus disiapkeun itu jaran. Nah, geuningan ari Sandra kan can mulang. Tadi teh puguh ge Sandra teh aya tugas heula ke kelas anu sanes. Engke saurna uihna teh tabu 1 pangintenan. Tapi ayeuna teh 1:30 tapi Sandra teh can uihnya. Nya ka mana heula budak teh nya. Cik atuh telepon atuh bisa kumaha onam ke. Deg Raka harita dag di sabab di sakola teh aya macan garong anu ngaranna Hendra. Duh, buah-buah ulin jeung Hendra ieu. Cek Raka anu boga pikiran ka dinya mah buah-buah teh cenah ka pamajikanan ulin jeung Hendra. Palamitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di sakola pamajikanana Raka anu geus beres ngajar dan memang heueuh balik nanti jam 1. Nu saterusna Sandra ke kantor ngobrol harita jeung Bu Fatma. Menang meureun ngobrol teh aya kana 10 menitan meureunan. Nu antukna para guru ge harita baralik anu masihkeun aya di dinya mah ka Pak Hendra anu memang aya kana di dinya anehna teh Pak Hendra mah padahal mah geus eueuh jam pelajaran ieu. Pedah meureunan aya Sandra di dinya. Sandra anu leumpang harita jeung Bu Fatma digeroan harita ku Pak Hendra. Bu Sandra? Bu Sandra? Red Sandra di tengah reret nyakitu di Bu Fatma. Mohon Pak Hendra, aya naon? Cek Sandra. Bu Sandra nyanak mobil? Karasa nyanak Pak Hendra. Abdi nu teu nyanak mah. Cek Bu Fatma harita. Bu Fatma mah teh sajalurnya. Kapanan sareng Bu Sandra oge teu sajalur kan. Bu Sandra ka kliningan atau namina teh Kemuning. Sedangkeun Pak Hendra nya ka Cijerah pangintenan. Kalarasan abdi mereka amangan mereka Cicadas gitu. Jantan sakantenan. Nah anda ibu ge kerasa ka Cicadas mah. Cek Bu Fatma harita. Sanes waktu Bu. Ih, Pak Hendra teh kunaon sih? Cek Bu Fatma harita bari nyengir.
lantaran geus yakin jeung dirina pasti moal daekeun. Bupatma nu geus ngarti yen Hendra teh memang ngajakan ka Sandra teh dumeh we ari Sandra mah alan teh Pak Hendra bogoheun ka Sandra. Sedangkan ibu Bupatma mah geus kolot ongkoh geus boga anak nage gerde jeung salakina oge pejabat pusuk eta mah. Ngan sok ngaheureuyan we lantaran sok ngarasa teu geunah lamun Bupatma ningali Hendra anu guna-guna we ka Sandra. Bu Sandra? Duh. Padahal mah tuh. Padahal mah naon ke? Nyan teu naon. Da kumaha tuh ai nyanak mobil mah nya? Tugapeunan pisan ada nyanak mobil teu da ieu teh nyanak mobil kumaha geuningan. Cek Sandra harita. Anu memang mawa mobil hiji ewang. Raka mawa ada bawa ti imahna ti ditu ti Padalarang. Geus boga di Sandra mah didinya da boga mobil, Sandra mah didinya sorangan. Gitu ai Raka onaman anu bapana mobil teh kan pangmeulikeun. Da mobil weuteuf Sandra teh Raka teh mobilna teh. Antukna sararea harita ke parkiran. Muka sampak salakina Bupatma harita nu geus ngadagoan dirinya. Sedangkan Sandra anu mangut harita ka salakina Bupatma anu geus nonton budayut kumisna baplang harita. Sterak awakna ubuhannya kitu teh we murid loba duit ongkoh. Bu Sandra atuh ibu mah teu nya. Mun Bu mangga. Tinggal teh harita tinggal Pak Hendra we. Aya guru-guru ge masih di kamar nanti di kantor harita. Aya sabar urang deui guru anu keur mereskeun tugas-tugasna beureunan. Ningali waktu anu geus jam 1:30 harita Sandra anu inget kana jadi salakina anu ayeuna rek pinahan tangtuna. Raka bener pinahan ngadadakan aing nya. Pak Hendra nyantos atuh nya abdi teh payun heula ye. Nu jadi antosan buku keluarga teh. Oh, mohon atuh mangga. Cek Pak Sandra, Bu Sandra. Nu saterusna Sandra harita nu rusuhan naik kana mobil lantaran manehanana anu keterlaluan geus beurang teuing ngadot ngobrol di kantor tadi poho kana waktu. Antukna Sandra harita ngaleos ngagerungkeun mobil, ngageuliyeung ninggalkeun Pak Hendra anu keur molohok. Sedangkan Pak Hendra ge nu naik kana mobil harita ngageuliyeungkeun mobilna. Init ninggalkeun eta pitempatan balik ke imahna tangtuna. Sandra anu nepi harita jam 1:30 ka imahna. Kasampak Raka harita nu kerjulang jeleng we di kamarna. Lantaran panto muka jadi Sandra teh harita keur salam teh tapi da nu ngadenge meureun indungna oge keur di dapur teh keur di mana. Ngan sageus aya di tengah imah si bibi nu nyeureweul datang harita. Geuningan si non. Itu si ujang saatana atuh jeung Raka tos dia tadi ngadagoa teu ngantosan neng. Tuh mah Bi. Duh. Cek Sandra harita bari budak giru asup ka jero kamar. Kasampak Raka harita keur julang jeleng. Raka. Sandra, kamu di mana lah? Cek Raka harita bari kerung. Sandra tadi di kantor ngobrol hilap da Bupatma ngajakan we ngobrol puguh ge. Sareng Pak Hendra. Nya aya, Pak Hendra oge aya. Cek Sandra anu teh cek Sandra harita. Anu ngabejakeun yen aya Pak Hendra oge seblak harita hatena. Raka nu tangtuna kesel nekeranan. Oh, jadi betah di kantor teh sareng Pak Hendra gitu. Raka, naon sieun teu nurut naon dan sareng Pak Hendra mah da teu ngobrol naon, teu nyariosna naon ongkoh. Di tadi oge sareng Pak Darman terus oge sareng Bupatma. Nya kitu teh geuningan kabolosan ningali jam aduh cek yang temani da Bupatma nu tadi nyanak ieu rujak-rujakan tadi teh. Buntennya Sandra ka sontenan. Cek Sandra harita nu tungkul era anu teh sieuneun ku Raka. Ku lalaki nu nepi ka cintana. Raka dinyampeurkeun harita gap depeng harita kana pelbah
tak Sandra ada seterusnya ditangkep itu naon tapi untuk sekali-kali dikawas gitunya kemomen ayah Hendra makan panas negaranan Sandra bisa wae malikeun lamun ningali Raka jeung Wita Sandra jadi panas ngan peda pihadeunana ceuk Sandra harita leuwih hade mengalah we manehanana mah teu disebutkeun tadi manehna cemburu ka Wita mah Insyaallah pamit aya ieu mah Sandra ge moal begintenan nyaena punten we cek Sandra harita nyantos atuh kamu bisa makan jajan nya iya tuh akang kita makan cek Raka harita anu memang manehna can dahar tidak tadi lapar sebenarnya mah ayeuna begitu seperti lapar ngan pada pamajikanna datang jadi manehna jadi dak demadak we jadi asal lapar nekaranan Sandra kan udah ibakeun begintenan nya secara apa kieu oh nya sok atuh ibah geula atarapi bade diibakan ku akang cek Raka harita bari ngutek-ngutek halisna harita ih naon sih cek Sandra harita nu imutna geuning bari nyiwit harita ka Raka anu tetep mesra anu tetep solona karanan jika mah Raka teh waktu beuki nyerelek sanggeus beres dahar Raka harita pamitan kada jadi kolotna yen manehna rek ngakut barangnya tanah ka dago mobil anu tadi pinuh ditambahan deui harita di jok hareup ge pinuh artina barang teh kabawa kabeh sedengkeun Sandra mah mobil serangan harita dua mobil harita warna silver jeung warna beureum anu Sandra harita ngabring ini ka dago heuleut sajam harita geus nepi deui ka dago lantaran kajebak macet ongko hiji perumahan artapi hiji komplek anu lain komplek pasebutna teh hiji pila anu memang endah negarana anu pernah dipake sare harita ku Raka ayeuna bakal dipake sare nu sabenerna ku Raka jeung Sandra dua nana harita rarasup ka jero imah sedengkeun satpam nu pabuis sedengkeun Sandra anu mah pembantu kebenaran pembantu teh pembantu anyar eta teh aing ngaranna eta pembantu teh bisa nurapekan karena geus pengalaman dina urusan itu jeung ieuna aya bisa asalna jarak pembantu di Arab baheula di Saudi cenah keur ngorana teh ngan ayeuna mah geus kolot penteu entar ulah kudu jadi salakina jadi jeung salakina we kadinya nu kebenaran supir salakina teh sanggeus beres itu jeung ieuna dai paparabotan mah di dinya geus ratek aya antukna Sandra jeung Raka harita riuk menikmati hidup minum cai es jus anu memang geus nyampak anu dipangnyieunkeun ku si bibinya teh bisa Sandra nu neuteup seukeut kana beungeut nu jadi salakina nu gek diuk kunaon ningalikeun aya ka akang emang teh kenging gitu istrina ningalikeun kana pameuteun jadi suamina sanes teh kenging tapi akan jadi hariwang emang hariwang kunaon sok sini aja naon teh cek Sandra harita bari nyiwit kana jadi salakina geus ra geget nakaranan harita dua nana anu darariuk nonton TV bari ngadaharan buah jeruk aya buah rambutan jeung kokosan harita anata jeung kokosan dukuh meunang meuli si bibi duka ti mana jantan ti warung we meureun Sandra hirupna ayeuna memang kana sangeunah nakaranan imah geus sadia itu jeung ieuna tabungan Sandra oge nu gede tangtuna di waktu ka waktu kehidupan Sandra anu bener-bener kauji sabulan 2 bulan Sandra anu geus rumah tangga Sandra mimiti harita anu beuteungna sok karasa ateul ting kunaon mah hayo we sok digarohan kunaon Sandra cek Raka harita anu keur ngagoler di kamarna ting kunaon mah ateul kieu teh cek Raka cek Sandra harita mah kita hamil mah cek Raka harita hamil teu da kamari oge men cek Sandra harita anu memang kamari teh men jadi mah mungkin tadi hamil mah gitu tapi lamun tos men ayeuna ka dituna hamil mah bisa jadi gitu Raka harita ngusapan milu kana beuteungna
Sandra nu ditangtuna we diteruskeun ku nu lainna deui ke Raka mah. Lantaran Raka jeung Sandra memang kepanten anyar anu teralat dina waktu-waktu tertentu tetangtuna we manehna anu sosonoan. Da kitu ieu di panganten anyar mah. Raka nu bedas tangtuna ge, Sandra nu haus, kan jadi salaki nu tangtuna we geus penolakan, dua-duana oge ngarasa bungah, ngarasa suka nekeranan. Para mitra kaum dangu sadayana. Kaayaan rumah tangga Sandra anu nincak geus ampir 3 bulan. Sandra geus mimiti gelisah lantaran karasa ayeuna beuteungna atanapi manehna geus teu men sabulan. Beutingna Sandra harita bari sare ngomong kada jadi salakina nyata Raka. Raka, Kumaha Sandra? boba sana hamilnya. Hamil? Raka ngagebeg. Pang nama ngagebeg teh manehna anu masih kena sekolah memang kur sabulan deui. Beak bulan ayeuna teh paling oge sababaraha minggu deui manehna teh ujian. Kumaha? Amun Sandra hamil. Ya teu naon sih. Untung hamilna geus mepet akang trek kaluarnya. Oke. Nya geus akang kaluarna terserah rek hamil kumaha oge. Ngan anu jelas mah meureun pami hamil kada aya status nikahna meureun. Pan janji emang gitu pamitos keluar mah Sandra bade dinikahkeun. Nya istilahna mah ngayakeun resepsi pernikahan we kitu penginten lagi nikah penatos. Oh nya. Emang kamu minta izin? Izin kunaon? Ya, kan nikah ke sareng Sandra. Sandra kan guru Kang Raka. Ya tidak naon. Da izin oge ku saliwat ongko. Cek Raka harita bari telepot nyium harita kan geulis. Jap duanana harita cerempe. Sedengkeun di tempat lain anu gelisah tetela. Wita anu geus 2 tahun maneh anu geus 2 bulan manehanana. Anu teu daekeun men. Wita anu geus gelisah nekeranan. Peuting anu jemplang-jempling Wita harita anu ningalian beuteungna harita di hareupeun kaca. Aing teh lagi dengan hamil. Duh, aku masih teh. Wita harita nu ceurik bari ngadekul. Beungeutna harita ditutupan sedengkeun manehna nu ngajogo. Bari diuk dina handeupeun ranjang. Wita nu ngarasa kaduhung sagede gunung. Dirina kudu hamil sedengkeun bapana nyata Raka. Wita jeung Raka ayeuna anu sering papaseaan. Pang nama Wita anu memang ngarasa gemes, rasa genek nekeranan. Raka anu tara nyampeurkeun ka dirina. Padahal mah Raka Wita teh lain hayang dipeluk, lain hayang dicium, lain hayang ditu ieu jeung ieuna. Hayang ngobrol paduduaan kumaha kitu nanyakeun kana kaayaan manehna. Ih, Raka boleh. Raka sebenarnya mah lain teu hayang, cuman manehna ngaragangan kana jadi pamajikan anak anu memang sakola sakampus. Non teh sa didinya wali kelas manehna. Manehna teu wani kumaha, suap kahiji memang manehna memang bogoh ka Sandra. Kadua-duana memang manehna pamajikan we anu moal nyeri nyieun kariweuh keur ka Sandra. Komo deui bari jeung nyerikeun hate mah kitu cuk pikiranna Raka. Anu mata Wita anu sok ngadadagoan kadang-kadang. Raka kadang-kadang sok ngahindar ti Wita. Eta nu ngajadikeun Wita gering pikir kadang-kadang harita manehna amek-amekan aya ngomong mah henteu. Cicing we beuki dieu Wita teh di sakolana teh cicingeun. Nu biasana ceria itu jeung ieuna aya mah aya nu ngaheureun aya nu nanya Wita mah di temalan eueuh nu nanya mah cicing we ayeuna Wita teh. Mun ka kantin we hungkul.
bari teret sugan we aya Raka, tapi Raka oleh tara ka kantin ku ayeuna mah. Dah pasokan ku nu jadi pamajikan anak karena gara sudah tidak ke kantor ku nu jadi pamajikan anak dah di kantor berduaan. Raka ayeuna anu dianggapna berbeda cek Wita. Ya memang berbeda. Sabab Wita teu nyahoeun lamun Raka teh geus rumah tangga jeung hiji guru manahanana nyatana Sandra. Sedengkeun Raka anu memang ngahaja ngahindar ti Wita mung nimulkeun permasalahan deui geus mah aya masalah nimulkeun permasalahan deui ke Raka. Raka oge nu teu sadar yen Wita ayeuna keur kakandungan anak panehanana. Anu memang Raka Wita sorangan anu apal. Sabab Wita menang 2 bulan ayeuna hampir 3 bulan teh. Geus jalan 3 bulan teh. Wita teu men. Wita anu ceurik ngagukuk harita lantaran ngarasa meureunan dirina asa diapi-api lainkeun ge ku jajaka anu ngaran Raka. Tapi teuing kunaon dirina nu teu daekeun bertindak ka Raka ayeuna beda lamun ti heula mah daek ngagusur daek kitu jeung ieuna ngomong kitu ieu jeung ieuna wani nakaran tapi ayeuna ngarasa eleh da ku Raka. Aneh bin ajaib. Sabarna Wita ayeuna anu geus teu katulungan. Tetela anjeun dengan ngabuakeun hasil benih ka cinta urang. Inungna ngadenge di kamar aya nu ceurik reg eureun bari mamawa gelas harita nu kosong keneh nu maksudna rek pang nyieunkeun cai teh jeung nu jadi salakina. Lantaran pabuahan anu resepna cai teh tapi lain resep cai kopi ngan sok resep lamun rek sare mah cai teh manehna mah. Wita kunaon sareng ceurik. Ngantukna inungna harita nempelkeun ceuli kana pala papanto. Wita anu ceurik ngagukuk nyamet-nyamet ngaran Raka. Kabeneran eta panto teh melenge. Wita harita nu ditoong anu keur ngusapan kana beuteungna. Astagfirullahaladzim. Nah Wita ceurik ngusapan beuteung jeung nyebut-nyebut ngaran Raka. Hah? Nyebut-nyebut ngaran Raka. Moal kitu Wita teh. Aing curiga. Harita indungna nu teu asup ka kamarna Wita. Nu saterusna indungna langsung ngageroan kana jadi bapana nu aya di kamar. Beri asup rurusuhan ka kamar. Pah. Aya naon, Bu? Pah. Wita, Pah. Wita, nya Wita aya kunaon Wita teh? Pah. Moal kitu Wita teh hamil, Pah. Hamil? Hamil kusaha di mama? Sok sembarangan tadi ngomong teh. Pah. Duh, ya Allah, kumaha lamun Wita hamil? Mama kudu nanya ka Wita, Pah. Kudu tegas atuh, Pah. Mah, Wita tara kaluar ti imah. Lamun hamil kusaha? Hah? Inungna ngahuleng. Ras inget 3 bulan ke tukang. Sewaktu Wita ditinggalkeun di dinya aya lalaki anu ngaranna Raka. Boa meureunan dina waktu harita. Inungna anu ningali ketegangan teu jadi anakna dina waktu harita. Pah. Apa emang teh masa bapak kasuka jadi teh ya? Iraha kasuka jadi. Pas tilu sasi langkung Pah. Terus? Wita teh pan di dieu teh hujan ageng, Pah. Banjir malahan. Di dieu teh nyampak teh aya Raka. Terus Wita teh bangun anu rumpang reumpeng, bangun anu bingung, bangun anu kumaha gitu. Jeung waktu eta Wita anu mangsu mengir lantaran cara nyeri beuteung. Pah. Moal Wita hamil ku Raka. Astagfirullahaladzim mah. Toba kaduduh ieu. Anak urang teh lain batur. Nya anak urang justru ku anak urang kudu bisa ngakuar saha sebenarnya bapana ieu mun hamil teh mah. Sabab ieu cek keneh Wita nyamat-nyamat Raka bari ngusapan keur beuteungna bari dihiuk ceurik dihandap dina handapna ranjang. Nu bener gitu mah. Bener ku mama bieu ditolong. Antukna bapakna Wita harita penasaran.
Nusa terus nak Bapak Nawita harita keluar di kamar. Pak Rahmat anu keketeyepan sanggeus aya di hareupeun ka Nawita harita jeung duanan aririn. Tuh Pak, dekat-dekat nih Pak. Raka, teteh urang boga anak geuningan Raka. Cek Sandra harita, maksudna teh cek Wita harita. Bapana anu beka molohok kaget. Barang ada yang ucap-ucapan Sandra anu ngomong-ngomong masalah anak. Bu Ira anu jadi indungna nepi kakeun molototkeun panona. Tok 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 Bu Ira harita geus teu sabar. Gerbug harita. Wita anu ngagurubug lantaran reuwas diketrok kudu jadi indungna. Wita, Mama. Cek Wita harita beri pakupis harita cek panona. Tapi da teu kabur cek panona anger nguluncang harita. Naon kamu teh geuning seurik? Teu aya naon mah. Teu aya naon tapi seurik. Kurang beuteung diusapan. Wita teh cangtungan mah lapar mereka dapur heula. Wita. Cek indungna harita gep nyepeng kana leungeunna Wita. Wita harita deg hatina dag di duduna karanan. Lantaran ngarasa boga dosa manehna. Kunaon? Wita boga masalah naon? Wita, aya masalah naon sebenarnya jeung Wita? Jelaskeun ka Ama, jelaskeun ka Papa. Teu aya masalah naon mah, Pak. Teu aya masalah naon da Wita mah. Cek Wita harita anu geumpeur. Hatena anu geus ciut leuwih ti heula harita sok sieun we indungna. Nampiling ka maneh tawa bapana nyabok ka manehanana lantaran ngalakukeun anu teu senonoh jeung hiji lalaki nu ngaranna Raka. Wita, Mama geus nguping naon anu dicariokeun ku Wita tadi. Cek mamahna anu tetep sopan harita kanu jadi anakna, jeung kitu anakna sopan ka Wita kanu jadi indung bapana. Naon anu kajadian Wita? Wita ngomong-ngomong anak, Wita ngomong-ngomong Raka. Nah, hidup hamil. Wita harita nu rek nu betam-betem harita rek ngomong berapa reupeuk nu antuna gabrung jadi indungna. Indungna geus yakin anakna nu hamil. Wita, ya Allah Wita. Hidup hamil. Astagfirullahaladzim Wita. Hidup hamil Wita. Wita nu teu malan harita nu ngakukuk ceurik. Punten Wita. Wita harita nu ngakukuk ceurik bari nangkep pageus kana jadi indungna. Indungna anu ngukur tibah ngusapan we kana jadi anakna. Ngarasa bingung ari hate mah kudu kumaha. Mah. Wita. Saha nu geus hamil, nu geus ngahamilan ka Wita? Sok omongkeun ka Papa. Papa moal arek bertindak sembarangan eta kumaha Wita. Sanajan memang Wita anak Papa. Wita harita nu ngaguguk ceurik katingali punukna gen mereka ungked-ungkedan. Bakat tingkut cerikna sisi dua. Wita, saat geus ngahamilan ka Wita. Mah. Punten mah. Wita. Wita terus ngalakukan sareng Raka mah. Kulapes gubrag Wita harita ngagubrag. Lantaran kapiuhan teu kuat nahan henegna hate meureunan teuing kumaha lah ngan anu jedas anu jadi atarapi nu jelas Wita ayeuna anu memang geus kakandungan. Bapana anu mawa Wita harita peuting-peuting ka dokter lantaran bisi kumaha onam. Anu kebenaran eta dokter teh ngaranna Dokter Sari. Bagaimana dokter? Selamat ya Pak. Ibu Wita kebetulan sudah mengandung anaknya yang
12 bulan, Pak. Oh, maksudnya 12 minggu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Bu, Wita, Suaminya di mana, Bu? kebetulan suaminya lagi kerja di luar kota, Pak, Bu. Makanya dibawa ke sini. Ini Bu Wita ini, anak saya ini baru pertama kali mau punya anak. Cek Parahmat harita pura-pura we seuri itu jeung ieu na Parahmat teh mah gendok na keranan. Nya rek kitu kumaha anak anu jadi pujaan anak ayeuna geus hamil tanpa di luar nikah. Jeung hiji lalaki nu geus dikanyahokeun ayeuna lalakina nyaeta Raka. Parahmat harita nu ngeupeuleugeuna harita. Tapi dan teu loba bertindak, teu loba omong itu jeung ieuna. Hutang teu nawe keur Parahmat marek neangan Raka. Kajian kumaha oge sabab Raka anu geus jadi masalahna. Raka bapak teu jadi anakna. Atarapi teu jadi anakna aya dina kandungan Wita. Oh, jadi gitu, Pak. Bu Wita ya, suaminya lagi di luar negeri, di luar kota ya, Pak ya? Iya, Bu. Jadi gini aja, Bu. Pak, Bu Wita jangan terlalu capek. Bu Wita juga nanti akan saya berikan resep supaya badan Bu Wita tetap fit, apa ya? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu Dokter. Iya, sama-sama, Bu. Antukna Wita harita anu keur ngadekul. Teu loba omong itu jeung ieuna Wita harita dibawa dibalik. Teu ngomong sakamek oge harita Wita ngahuleng mikiran miraga meneng. Bapak jeung indungna harita teu loba omong itu jeung ieuna. Sabab nyaho Wita nu tangtuna ayeuna keur loba pikiran itu jeung ieuna.